Pan kamari teh nu main gini. Orang hayang jangkung cek orang teh. Terus? Panarkeun cai ku bibi. Oh, terus? Dileobkeun da karunya. Tadi di imah diteleponan terus teu diangkat-angkat geura. Ayo meureun 10 kali imah. Kapan kolot baheula mah cenah ngomong lagi kieu, Brad. Lauk buruk milu mijah. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisi cana cek batur jelema edam. Brad, kurang awak hayang jangkung kumanya euy. Ngojay atuh olahraga mah teh. Nah, percaya aing ngojay mah euy. Aku jeung teu percaya ieu mah nih. Itu lauk di balong. Kuka pengen ngojay anggar sakit tuh kan paling gede gesek gede. Salah atuh saremo si teh ngojayna di laut si teh. Tuh tingali anjir lauk paus. Bang punggul mah dijangkung atuh si teh. Nya Brad. Oh atuh di laut ngojayna tuh. Anjir kalian jadi para hiu anjir. Hah, bisa wae ieu ya anjir, paku larong ya. Kamari di imah rame naon di Bi? Si Amang pugua Naon si Amang? kan balik gawenya hujanan tatus kabulusan manehna teh. Diraku kabulusan wae ini rame anjir si Amang. Kan panarkeun cai ku bibi. Oh, terus? Dileobkeun da karunya. Nying. Boe bah. Karunya cenah. Bi karunyaan keneh dileop atuh Bi. Parah Bi aing ieu. Nya ada si Amang teh hayamnya. Cabutan buluna sakalian anjir. Terus bakakak weh. Parah Bi aing. Ampun teuing. Ha bisa wae ieu ya anjir. Lalai kasasar ya. Berat lain si Aceng sombong teh ayeuna euy mentang-mentang Facebook Pro nanggus dimonet anjir meni sok ngartis. Sombong kumaha? Ya ku Kosim tadi di imah diteleponan terus teu diangkat-angkat geura. Ayo meureun 10 kali imah. Atuh sibuk meureun buat tingker sare. Sibuk kumaha anjir. Tama dasar we gaya sombong ku Kosim. Dirinya ya perlu naon atau kasih saroceng ya perlu naon. Brad pan ieu HP na teh tinggalin di imah Kosim teu pira-pira kadar kita nyokot HP. Emang si saroceng boga 2 HP mah? Hiji iya Anjing. Rempag anjir maneh Kosim. Pan si terek diangkat kumaha pan HP lagi di imah maneh. Parah anjir ya si Kosim ya. Please kos. Kumaha konsepna ieu? Terus si saroceng di imahna itu arek ngangkat make naon? Hah? Make seeng kumaha? Parah anjing. kebenaran Brad nomor seeng si saroceng sebaranya. Parah anjing. Pan rek ditelepon ku Kosim kana seeng bisa ngangkat. Banget. Ha bisa wae tuh raes ya. Ini meni pehang kieu kana ceuli anjir. Naon maneh sih teh? Morolang layangan mah. Lain Brad. Pan kamari teh nu main gini. Orang hayang jangkung cek orang teh. Terus Ditamurak gantar cenah. ngadahar gantar. Ngadahar. Anu urang teh bingung euy teh ngadaharna kumaha cai teh. Parah saremo ieu. Ampun deui. Ditereuy asupkeun. Geus nyobaan Brad. Sehe linu kalah kana huntu euy. Lamun mau kana huntu dibebaskeun anya lewat liang taa dibebaskeun di tukang jadi henteu ti dia ti tukang set gitu. Nying aya wae si saremo. Hah bisa wae ieu anjir kastop ya. Bi cing urang warek nanya ya ka bibi ya. Kan bibi mah awewe nya. Urang sok teu paham. Lamun ningali geuningan awewe di pararotona teh geuningan. Kararieu teh darareng dek kieu.
Cikunawan. Ya ari awewe mah aya di foto mode konce stang ningan. Tina darah rengdek. Kunci setang bi. Nya. Paingan atuh anjir. Nya dabit karbo anjir. Habis wae iya anjir sang kilong ya. Ceng. Urang teh pan arek ternak lauk ke. Pan aing bingung mijahkeuna euy teu bisa sugan didinya bisa teu. Kakolot Brad. Kakolot baheula geuning Brad. Kakolot baheula. Kumaha maksudna? Nya Brad, kapan kolot baheula mah cenah ngomong lagi kieu Brad. Lauk buruk milu mijah. Jadi boro-boro anu alus Brad bibitna. Nu buruknya bisaeun kolot baheula mah. Please ceng pan eta mah peribahasa ceng. Paribasa lauk buruk ngilu mijah paribasa eta teh tuturut anjir. Tuturut muning eta teh. Nurutan batur keur usum kieu, nurutan kieu. Paham teu maneh paribahasa. Oh hubunganna anjir kolot baheula anjir mijahkeun lauk buruk rek kumaha mijahkeunna atuh ai maneh. Hah, bisa wae ya lauk sepat ya. Ngukur naon maneh saremo? Lain Brad. Ih kamari mah make gantar mah nyeri euy kenal yang taa. Naon masalah jangkung teh maneh? Heeh. Astagfirullahaladzim dibahas keneh ieu. Terus kumaha ayeuna eta meteran rek dikumahakeun heuh? Aya nu ngomen deui Brad. Rek dihakan ku sia meterannya. Heeh. Parah anjing saremo ieu ampun teuing didenge-denge teuing sia teh eta nu ngararomen maneh. Ya, geus nyaho nu ngaromen ge rarempak di kamonesan mah sia teh. Kumaneh rek diwaro nya. Hakan anjir kayaknya anjir meteran. Kagok nu sagede kieu mah. Meteran jang jalan geuningan nu didodorong geuningan tah eta hakan ca aing mah. Ya guys ya. Kagok nih Buat nu keneh anu kitu Brad nya. parah anjir. Hah, bisa wae iya ya anjir bisul beunyer ya. Kopi kos. Dah. Seteng lah. Urang ayeuna mah geus perek kana kopi, Brad. Kana naon atuh? Ngeteh ayeuna mah urang. Hmm. Pan urang ayeuna mah resep pisan ningan kana teh celup, Brad euy. Teh botol, teh sosro, resep urang teh. Jika nu tipes. Ya guys, nu geuning tipes anjir. Ngeteh segala. Lain kitu maksudna, sorikeun we. Wah tuh. Kosi main mah geus ganti kana teh celup, teh sosro, resep. Komo kosi mah ieu nya ka teh eneng anjir. Teh meri, teh siska. Resep pisan kosi mah. Prak anjir. Rana atuh situ teh mah. Banyak aing bener ya ini Kosim ieu. Ya. Eta mah Rana bengserat anyar pegat teh. Eta mah. Guys. Hah, bisa wae iya ya anjir. Kosim tukimin. Hah, bisa wae ieu. Eta mah nu aing. Eta mah nu aing. Montong tuturut munding sia Kosim. Montong nu aing eta mah. Asa jalma didinya mah Brad. Lain munding. Mun didinya munding atuh Kosim naon anjir. Didinya mah eneng. Anak munding, didinya mah leutik kieu mah. Ya guys ya. Kosim. Ya wae nya. Mo, ari-arek rumah tangga mah maneh teh sing dek lalaku. Erak mitoha. Kalem Brad, kudu da rezeki mah geus aya nu ngatur. Lah dan nu ngaturna oge deui lama tunduhkeun aya mah sare bae mah. Gampang bi penduhun mah. Tinggal dibere kopi, beres. Tidak heueuh nya mo. Hah, bisa bae ya anak buek. Bos padahal mah didinya mah euy boga modal euy. Nyieun supermarket geura euy di Cigayam can aya. Teu sanggup Brad euy nu kitu mah.
modalnya gede pisan. Tapi nya euy. Mun minimarket mah sanggup beureun di dinya. Ya minimarket mah mau gede-gede atuh Brad. Tapi lamun dibawa ke Maerot ngagedean moal eta. Naon? Minimarket? Heeh. Nying. Kieu tah aing ngobrol jeung Bos Cuplahem teh anjir. Please bos. Pan eta mah lain tunyak sih teh. Nying. Hah, bisa wae ieu ya anjir kanyot lair ya. Tumben bibi tuh lu biung geningan yang tetangga tuh aya demo skincare. Lah embung anggar ieu bibi mah rumak make skincare oge. Rumek anjir. Nya ada TV nya guys nya. Atau bi make parabola bi. Dijamin cekas tuh make parabola mah. Hah bisa we ieu keleuwih. Urang mah lain keleuwih bi. Keleuwih mah sikina loba. Pan urang mah ngan dua sikina ge bi. Lain bi. Lain keleuwih urang mah. Ya bibi mah mau beli skincare deui ayeuna mah ah. Selagi can aya nu bisa mencerahkan kulit dan masa depan. Geus masa depan deui wae ieu ini. Kamari ieu hayang sendal anu sekali melangkah masa depan cerah. Terus ayeuna hayang skincare anu mencerahkan kulit dan masa depan. Aing jadi penasaran guys. Ieu bibi aing masa depanna anjir segelap apa? Coba berbicara kepada diriku. Hah? Secedem apa masa depan bibi ieu? Nepikeun ka kainya anjir pemikiran. Wae bah. Ha bisa wae ieu anjir siluman beunteur ieu.